Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Ngojang Gelis bagian ke-12. Ye yasana Bapak Entang Sumarna. Sata acan dipedari ya dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Oh, muhun Kang Man, tembal neng 4 sakitu-kituna tuluy tungkul deui bari rada imut. Hatena mah rada oge deg-degan domeh Rukman teu daek cicing sukuna main di handap neng 4 teu bisa kumaha onam. Dengaragangan tur leuwih dicuriga batur. Mending api-api teu karasa. Teu puyeng neng. Rukman bari ngareret deui. Ah, henteu Kang Man. Da kiat ari nembe wayah kieu mah moal mabok. Tembal neng 4 kituna teh bari ngadilakan. Bilih we kitu soteh Kang Man mah sedang deui katingalna layu kitu geuning. Cobi diulasan heula ku ieu geura kulisah balesem. Rukman bari ngodok minyak balesem tina sakuna terus dibukakeun. Ah, sawios Kang Man, da teu lieur. Neng 4 bari ngareret ku juru panon sursera hatena aya oge ngageterna jeung ngarasa heran dumeh Rukman bet kitu peta kapan nyaho kabogoh sobatna. Is kedah atuh serta acana lebat angin jagi langkung ti payun kituna teh teu nunggu heula jawaban neng 4. Las ngulasan punduk neng 4. Lai ramona lalawunan semu nu diusapan katarapisan pangaruh birahi geus nyasar hate jeung rasa Rukman. Ramona ngalaleter jeung hatena tugtag. Geus kitu Rukman pindah ngusapan kana palipisan neng 4. Pura-pura ngulasan ku balesem. Ngahaja rada lila mani ditetal-tetal bari teu weleh-weleh surser ting sareset hate. Asmara mimiti nyongkap dina hate Rukman duka teuing ari di neng 4 mah. Da puguh neng 4 mah lain deui nu ditutungkus dina hatena teh nya eta Mahmud. Atos we Kang Man, panas teuing ulah seueur-seueur. 4 teh ari nolaku sacara terus terang mah teu wanieun. Teu sabaraha lila ti harita Rukman ngeureunkeun mobil subur bena. Neng 4 nurut turun di dinya jut duaan tarurun. Neng 4 mah memang teu nyaho rek ka mana dibawana ku Rukman. Andel-andelanana teh ngan Mahmud we nu geus ngadagoan. Sabada dibayar ongkosna subur ben mah biur deui we indit. Kamana urang teh Kang Man terasna? Eta kadinya ka jalan nu eta tah, jalan koral. Kapalih ditu megat oplet nu ka banyu resmi. Kadinya sanes ka Garut teh neng 4 ngarasa bingung. Kapan bade ka situ bagendit? Tuh ka Garut mah ka ditu teras. Geuning dia mobil nu ditumpangan ku urang teras ka ditu. Tah eta teh ka Garut. Urang mah kapan maksana ge ka situ bagendit heula. Gampil engke oge perantos di bagendit name urang amangan ka kota Garut. Tembal Rukman. Sumuhun atuh ari kitu mah tebih ka bagan ieu teh Kang Man. Teu sabaraha tebihna, paling oge 10 km.
urang kana oplet we geura engke ge aya oplet nu ka banyu resmi. Telangkung Kang Man we atuh nu parantos uninga da abi mah teu terang. Mohon mangga geura tuturkeun Kang Man. Ceuk Rukman bari tuluy lempang teu dinya mah maranehna ngarendeng lempang ka wetankeun. Tuh aya geuning oplet nuju naekeun panumpang kaleresan. Yu urang enggal bilih kabujang saepeun tempat. Nu kabeneran harita aya hiji oplet nu rek ka banyu resmi nya manehna teh ngarasa bungah pedah bakal buru-buru nepi ka Bagendit. Den ka banyu resmi, ceuk kenek oplet barang nempor Rukman jeung Neng Empat ngagaridig lempang nyamperkeun oplet teh. Ka Bagendit mang. Mangga atuh Den, enggal calik bade mios, cuk supir. Mangga Neng Empat, urang naik. Geura moalami deui ge dugi ka Bagendit. Ceuk Rukman leungeunna nyekel pigelang Neng Empat maksudna mah nungtun ngajak buru-buru. Maranehna kakara naek kana oplet kabeneran menang tempat di tukang atau ngareunah ngarendeng teh teu kaawaskeun teuing ku batur. Supir gancang naek da geus pul muatanana gerung geuleyeung maju mobil teh nuju ka wetan ka jurusan banyu resmi. Nya da wararaas ka dieu mah Neng pemandanganana teh. Ceuk Rukman bari nuduhkeun kaluar ka Neng Empat. Sumuhun waas tembal Neng Empat nu keur anteng nempo kaluar. Angot geura engke mah di situ Bagendit. Upami teu ngaraos betah teh bodo sanggem Kang Man mah. Oh sae kitu pemandanganana. Is kantenan we nu mawi pada ngajug-jugan oge situ Bagendit mah. Kaetang situ nu pangendahna parahuna motor butna numang puluh-puluh seueurna teu kawon ku situ-situ nu sanes. Tempatna dipiara resik matak betah nu ngadon piknik. Sareng deui sanaos situ nu sakitu maklakna teu katawis tungtungna tapi teu matak pikakeungeun watakna hegar. Ceuk Rukman tambah ngabibita ka Neng Empat supaya leuwih pogoteun. Panginten atuhnya sok kajojo ti mana-mana ari pikawaaseun sareng pikabetaheun mah. Ceuk Neng Empat bari ngarasa oge hayang tereh nepi da hayang nempo buktina sakumaha caritaan Rukman. Nepi ka Bagendit oplet eureun jut Rukman turun dituturkeun ku Neng Empat. Neng Empat tuleh puluhak pelohok lengok ka kenca lengok ka katuhu kahijina mah pedah kaget nempo pemandangan nu sakitu endahna di tengah situ. Menirapang parahu jeung rakit Bandungan motor but oge teu kurang lobana sarta mani perentul katinggal nu tararumpakna. Nu kacida mah dipake herana teh pedah Mahmud dekat tembong-tembong jauh tina caritaan Rukman. Mangga urang kalebak urang nyewa bargas supados raos geura. Ceuk Rukman ngajak ka Neng Empat. Dupi eta Kang Mahmud teh di mana ngantosanana? Neng Empat buru-buru nanya ka Rukman. Oh rupina di Garut keneh Kang Mahmud mah. Sawios urang antos we di dieu. Tambi kesel ngantos urang lalayaran heula. Ceuk Rukman bari ngareret tuluy neuteup ka Neng Empat. Neng Empat ngahulang bari pok deui nyarita. Kapan saurna bade ngantos di dieu? Tadi Kang Man nyarios ka abdi. Sumuhun kitu ge upami teu katelatan. Kang Mahmud tangtos ngantos di dieu. Nanging upami telat sapertos ayeuna mah kapaksa urang nu kedah ngantosan anjeunna di dieu. Tong wakalalayaran atuh Kang Man. Engke we ngantos heula Kang Mahmud. Mending ge lalayaran heula Neng bari ngantos bari wareg lalayaran. Engke sumping Kang Mahmud lalayaran deui kapan jadi dobel tah. Tembal Rukman bari nyerengeh. Alim ayeuna mah hoyong engke we parantos sumping Kang Mahmud bilih ditimburukeun ku Kang Mahmud kapendak lalayaran duaan. Ceuk Neng Empat bari mesem hatena memang temerean kana lalayaran duaan jeung Rukman teh. Nah ngangge timuruan da parantos percanteneun ka Kang Man mah. Laras kitu teh mah mung kirang saena we upami teu sasarengan tiluan mah. Da kapan urang teh kedah sauyunan piraku kedah ngantunkeun salah sawios mah. Ceuk Neng Empat bari terus mesem dina batina mah memang nolak kana pangajak Rukman teh ngan ku kecap-kecap nu lemas. Urang ditonggoh wae atuh dina handapeun kai supados ieu. Mangga ari di ditu mah etang-etang bari megat Kang Mahmud
tembal Neng Empat. Tidinya Rukman ngarendeng deui lempangna jeung Neng Empat katonggoh nguruh handapeun tangkal kai nu iuh. Gek maranehna diuk handapeun kai ngahaja Rukman mere tilam ku saputangan ka Neng Empat. Teu burung we Rukman ngarasa menang. Lantaran sanajan teu lalayaran di tengah situ, tapi cukup didinya ge manehna ngarasa bunga da ngarendeng jeung nu dicita-citana. Geuning lami nya Kang Mahmud teh. Neng Empat teu sabar hatena tagiwur boga perasaan mangmang hate sieun Rukman ngabobodo. Hanas ka dieu nurutkeun pangajakna, tapi ana dipikir deui tetela suratna teh ti Mahmud. Sabar we atuh Neng Empat, menawi sakedap deui ge sumping. Ceuk Rukman bari rada ngisediukna ayeuna pingpingna geus antel kana pingping Neng Empat. Serenada seblak hatena nambahan ngalenyap. Rukman nu memang tita tadi geus tagiwur hatena ku perbawa asmara nu nusuk kana jajantungna. Bilih teu sumping wae mah atuh sae mulih deui we Kang Man. Margi ieu parantos tabuh 12. Kumaha engke kasontonan teuing mulih ka Bandung. Mangkaning wawartos ka ama sareng ka ibu mah bade sakedap. Oge nyebatkeun bade ka Lembang, ceuk Neng Empat. Kacida manehna ngarasa gregeteunana. Lah Neng Empat mah sok borangan kitu. Tanggung jawab Kang Man oge moal diseuseul ku Ibu Rama. Bilih teu sumping ka dieu mah urang susul anggur ka Garut. Da terang Kang Man mah tempat penginepanana. Ceuk Rukman bari mesem terus ngareret ka Neng Empat. Mangga atuh urang susul ayeuna ka Garut supados siang keneh. Di mana teu aya mah di Garut, sae urang mulih deui ka Bandung. Ceuk Neng Empat bari tuluy nangtung geus teu puguh perasaanana mah handeueul sagede gunung ku teu patepungna jeung Mahmud teh. Mangga atuh kumaha da teu aya kendaraan nu ka Garut geuning, teu acan kaleresan mendakan sado-sado acan. Urang ngareuyeun we Kang Man, etang-etang megat bari mapah. Rukman ngahulang ceuk pikirna, "Bo, samar teuing benang diajak badami atuh ari kieu mah." Tapi manehna boga pikir kieu, tah ayeuna mah manehna daek diajak lempang. Dinu sakieu panas nong torengna, mudah-mudahan bae ulah waka aya kendaraan. Ku aing rek dibawa lempang nepi ka rada jauh. Geus capek oge tang tulung se, piraku ngajak balik ka Bandung ayeuna, mondok we di Garut. Mangga atuh mapah gelanan Neng Empat. Ke manawi we enggal aya kendaraan, ceuk Rukman beri terus ngamimitian lempang rek ninggalkeun situ Bagendit. Lah ku kararasal teuing hate kaduhung milu ka Rukman nyana pikieun mah ceuk hate Neng Empat. Panas nong toreng langit lenglang bararesih saeutik oge teu kahalangan ku mega. Mula lempang beki jauh beki tambah ngoprot kesangna sok sumawona Neng Empat nu tara biasa teh lempang papanasan seperti ayeuna. Terus sakitu jauhna kabeneran deui kendaraan can aya nu ngaliwat. Teu keretek-keretek acan. Di jalan rada ge Neng Empat baeud teu daek nyarita sakemek-kemek acan awahingku panas. Capek katambah hate ngageremat. Panas pangintenya Neng Empat. Rukman ngareret nanya ka Neng Empat. Bari nempok beungeutna nu kumanehna katara beureum beungeutna balas kapanasan. Turu ngadadak teu daek nyarita. Ah sabios, ceuk Neng Empat ngan sakitu-kituna. Urang dilen heula atuh nya, tah di warung eta nu payun. Teu langkung, tembal Neng Empat. Tapi kabeneran keur kitu teh gerung sadaya mobil ti tukangeun barang diliuk tetela oplet atuh Neng Empat ngarasa atoheunana. Pegat Kang Man, Neng Empat gancang nitah ka Rukman supaya nyegat oplet. Ih, geuning kaleresan keun urang pegat. Geus rada deukeut Rukman ngacungkeun leungeunna tanda yen megat. Reg oplet eureun. Angkat ka mana Den? Kenekna nanya. Ka Garut, tembal Rukman. Mangga atuh. Ceuk kenek bari buru-buru mangmukakeun pantau mobil nu hareup. Kabeneran lowong bisa asup duaaneun deui bus maranehna abus mobil gerung deui maju nuju ka Garutkeun. Teu sabaraha lilana da teu sabaraha jauh mobil nu ditumpakan ku maranehna geus nepi ka Garut.
Eureun disetamplatna di jalan Guntur. Jut panumpang-panumpang tarurun kabeh neng 4G jeung Rukman pada tarurun. Di mana penginapan Kang Mahmud teh Kang Man? Geura di dinya di loji, sanes di hotel, kasebat penginapan sotenan. Mung di bumi rencangan Kang Man, sareng Kang Mahmud we nanging raos dasok dipaparin kamar kosong tembak Rukman. Tekana beca da deket Rukman jeung neng 4 laleumpang wae kawetan niat ka imah sobatna di loji. Ngaranna Onda urut babaturan waktu keur sakola di Garut ngan misah lembur. Rukman mah urang Cikajang tadina teh, ari Onda mah urang Cidatar ti Kampung Karihkil. Barang nepi kaburuan imah sobatna teh Rukman buru-buru kaketro ka imah sobatna. Harita geus jam 2 datang ka imah sobatna teh. Atuh puguh atuh sobatna nyaeta Onda geus waktuna aya di imah. Man, ya apa dia jeung saha euy? Cuk Onda memang geus teu asa-asa deui. Itu jeung pun bojo tembak Rukman nalaunan. Malah daneng 4 mah rada jauh keneh kapanto atuh teu ngadengieun. Mangga linggih. Pamajikan Onda buru-buru ngelola ngebagiakeun jeung ngaku tatamu. Mangga, tembal neng 4 tuntong pisan, sarta neng 4 buru-buru unggah bari teu weleh pulunga polongo yen didinya ge eueuh Mahmud. Mangga neng calik, cuk Onda ka neng 4 bari colohok dumeh hatena mah muji ka sobatna. Rukman bisa milih awewena geulis. Neng 4 imut bari bos asup song-ngasongkeun dampaleungeun ka pribumi nu pada ngenalkeun ngaran. Geus kitu kakaraguk gek dari antara tatamu jeung pribumi silih sing hareupan. Pamajikan nu boga imah gancang nyayagikeun cai kopi jeung lalawuhna nu harita diasongkeun teh manisan gedang sakelar, kueh kering tawar sakelar sarta cau Ambon sasikat. Mangga ngaleueut, naon da geuningan teu aya renca ngaleueut nama, cuk pribumi. Mangga sawios da parantos cekap, tembal neng 4 dasanya nama neng 4 teh teu hayangeun barang dahar boro-boro. Hatena hanjeluk sarta ngarasa rieut jangar mentas kapanasan, tuur ngarasa nyorocod sarta buah bitis karasa nyareri. Mangga geura dileueut, atur lumayan bae da teu aya nu sae geuning, cuk Onda bari manehna nyontoan ngarot kopi terus nyokot manisan gedang sasiki. Rukman mah teu talangke regot nginum bari terus ngareret ka neng 4 pokna. Mangga dileueut. Alim lalieur abdi mah, ceuk neng 4 bari sumulayu. Rupina puyeng kulemkeun atuh sakedap bilih teterasan, ceuk pamajikan Onda bari marah main akar. Sawios bilih kasontenan da bade wangsul deui ayeuna ka Bandung, tembal neng 4. Sakedap we ulah teu dikulemkeun heula, sareng deui teu kedah mulih ayeuna, kulem we di dieu. Pamajikan Onda keukeuh maksa ngarasa karunyaeun ka tatamuna ongkoh kacida akuanana ka tatamu teh sok sumawona ka bangsa awewe deui. Sumuhun neng, ulah ngantep anjeun, sareng maksa anjeun. Enggal kulemkeun heula, bilih wae bade mulih dinten ieu. Da dugi kasonten ge seueur subur ben ka Bandung mah, cuk Onda bari marah mai. Sumuhun, geura mangga tong asa-asa dicece mah sing sapertos di bumi ku anjeun bae, cuk pamajikan Onda. Kapaksa sanajan asa-asa neng 4 ngagugu ka pribumi, keur mah dipaksa ongkoh ngarasa nya-nya rieutna. Munggah asa jumedud dina embun-embunan. Sumuhun atuh bade ngiring we sakedap isin-isin oge, ceuk neng 4 bari cangkat. Sumuhun mangga dijajab ku cece, ceuk pribumi bangun nu galegehna keur neng 4 dijajab ka kamar nu harita geus tinggal dug, da geus beres diseprean mani barodas ngeplak. Punten bae atuh, ceuk neng 4 bari bus ka kamar. Mangga neng, mangga kulemkeun da moal raos upami teu dikulemkeun mah. Pribumi bari nyarelekeun deui hordengna nutup ngabunian jero kamar. Geulis man, geuning boga pamajikan teh, ceuk Onda bari seuri. Nya sedangan we atuna. Tembalna memang Rukman teu wani nyarita yen nulian daeraheun ongkoh Onda teh jelema nyantri.
Rukman jeung pribumi tonggoy ngobrol neng empat mah ngagoler bari tepuguh rarasaan hate tagiwur keheul aya sieun ku kolot mah geus lain caritakeun deui nu tadina janji sakedeung ayeuna jam 2 masih di Garut. Boha Rukman teh nipu ka aing nyana pikieun mah kaduhung benang kaolo ku manehna. Bohong nipu geuningan Rukman teh majah dibagendit dibuktikeun eueuh di dieu dibuktikeun nya kitu keneh. Namun seug teu ngaragangan ka pribumi meureun tadi keneh ge aing rek ngambak ka Rukman tapi kumaha da kacida bingungna sanajan dicarekan ge Rukman ku aing da puguh manehna mah lalaki sok sieun ngakalakeun tapi mudah-mudahan ulah nepikeun ka ngaganggu kahormatan we ka diri aing ceuk gerentas hateneng empat bari nyileuk. Riheut karasa deui bari jejedudan abak lungse panon layu tungtungna neng empat ngelayap teu karasaeun deui reup sare. Poe beuki nyerelek nu ngobrol masih keneh gorgar sedeng neng empat sarena beuki tibra kudu kitu we beureun gogadana. Harita geus tabuh opat kakara pribumi jeung semah nyaeta Rukman lalugay terus kacarai mandi. Keun pamajikan Maman sina sebeuheun sarena tong diganggu mondok we meninggal di dieu isukan balik mah cuk onda bari terus kalaluar nyalindangkeun ando nya da maksud teh oge hayang mondok di dieu geus dilacan ka pondokan deui ku saya onda teh tembar Rukman memang eta nu dimaksud ku Rukman mah da nya eta hayang ngolo neng empat. Yo atuh urang marandi kasumur we di dia mah mandi teh man cuk onda bari terus laleumpang sanggeus marandi terus arasup deui ka imah rek di baju deui Rukman make sarung jeung piyama da kebeneran mawa pikeun salin geus dibaraju jeung nyisiran mah Rukman jeung onda naringis di hareup neng empat teu wudu tibra sarena kawantu tadi tas capek jeung lieur kapanasan atuh kawas nu beunang mebetkeun bae nepi ka rencanana hayang balik poe ieu ge teu inget-inget. Beuki burit waktu teh mani asa nyarelekna kara tabuh 5 kakara neng 4 ngalilir kulisik bray benta kacida ngagebegna ieu ningali geus ampir rep-repan. Aduh burit bener teu karasa aing sare kalepasan. Ya Allah kumaha bae atuh balik ka buritan sedang ama jeung ibu moal teu daredepeun. Teuing-teuingan Rukman anjeun teh teu sangka mamawa ka dieu bet kalah ngabohong majah Kang Mahmud aya di dieu meureun sanyana mah sakumaha dina suratna Kang Mahmud ngadagoan di situ Patenggang ceuk gerentesna bari ngahulang hatena tagiwur sabil pipikiranana juturun tina ranjang urut sare di bebener deui spray jeung kasurna tuluy dikepluk-kepluk kitu deui bantalna atuh teu jiga urut sare seperti tadina wae saencana disarean memang kitu kuduna lamun nurutkeun adabna tamu mah. Bray mukakeun hordeng kebeneran kurunyung pribumi pamajikan onda atuh pok nanya kumaha teu ngaraos puyeng ayeuna mah Neng. Sae geuning ceuk karaos deui ari parantos ngalenyap heula mah mung ieu we bet kasontenan hanas tadina bade wangsul ayeuna kinten-kintenna aya keneh kendaraan ka Bandung kitu. Neng mah badana naonan mulih ayeuna kulem wae di dieu sawios datara saban sasih ieu angkat ka cece teh kumaha atuhnya da sanes kirang sono abdi teh di ditu melang sareng teu wawartos acan ka sepuh oge sawios atuh da sareng engkangna ieu masina sareng nu sanes mohon ceuk Neng 4 hatena mah sabil rek nyaritakeun lain salaki beuki tambah erana hiji awewe daek dibabawa ku lalaki anu can manjing hukum tikah. Ya Allah aing teh bener-bener ayeuna mincak di sagala salah da Rukman nu kitu pameta teh aing kumaha carana atuh supaya ulah nepi ka direken jeung salaki datang tu engke di mana sare sanajan ayeuna teu ngaku yen lain salaki engke tangtu kanyahoan ku pribumi piraku ewe salaki teu sare babarengan sedang aing moal teuing kudu rejeung sakamar jeung hiji lalaki can asup hukum tikah doraka haram kasebutna. Gara siram heula we atuh Neng mangga dijajabkeun ku cece
dangkang nama nuju nariis di payun serang bapana budak. Sumuhun atuh di mana kitu jamban teh. Ning empat nanya manehna ngarasa oge kagok asong. Teu daek kumaha sanajan hayang balik da puguh burit antukna kari kumaha engke bae. Tanggung jawabna kanu jadi kolot mah ngan hiji nu kumanehna rek dijaga teh nyaeta kahormatan. Mangga gerak sareng cece cek pribumi bari ngiringkeun Neng Empat. Neng Empat gejebur mandi di sumur bangun nu kacidan imateunana mentas sare manggih cai Garut nu tiis nyacap atuh karasana segara. Beres mandi terus ka imah salin heula papakean nyisiran sabiasana tapi teu dirarapih garidusna karebobohan hatena keruwet tapi kagelisanana mah tetep teu ngurangan. Cilaka isukan kudu menang panyarekan tinu jadi kolot. Jabati aing ngarasahan jelu ku teu sangka Rukman wani-wani kitu ngabobodo ka aing. Tapi naon maksudna? Keun bae hayang nyaho ku aing muarek di budian. Nu teu matak pikatungeunahkeun. Bisi jadi kumaha onam. Ngan tetep nu hiji dicekel. Kalayan pageuh muntang kana tetekon kawanitaan jeung hukum-hukum agama dari gama. Keur kitu kulutrak nu tas nariis di sisi jalan daratang. Neng Empat rada oge hatena mah kehel tapi teu nembongkeun dina beungeut kahijina ngaragangan aya di imah sobatna bisi ngarasaeun era kaduana bisi ngajadikeun kadendaman pikeun hatena. Kang Man nah bat teu ngageuingkeun heug we kasontenan tadina mah hayang wangsul dinten ieu. Nyaeta tadina bilih ngaraos kaganggu kapan nuju pararuyeng perkawis mulih mah enjing we da moal kitu kieu ieu ceuk Rukman. Sumuhun Neng, mending enjing we mulih mah da parantoson teuing tuh parantos magrib. Ondi mairan bari mesem. Laras geuning parantos magrib Neng Empat bari tambah ngahulang ras hatena ku kacidasieuna nying hareupan panyarekan nu jadi kolotna jeung deui karunya ka kolot-kolotna bisi riab narareangan. Tapi sanajan kalah kumaha sabilna oge pikiran Neng Empat teu burung we kudu mondok mah da dipaksa tur ngarasa geus kapalang burit. Dibalikna oge tambah wae pikapaweureun mangkaning dina perjalanan peuting. Pribumi nyayagikeun dahareun sangu jeung rencangna dina meja makan saterusna antara semah jeung pribumi babarengan dahar bari semu nu sarono pisan da teu boleh-boleh bari ngobrol. Neng Empat ge kapaksa ngobrol sanajan hatena mah pinuh ku kajuwetan. Bisa gigireun nu keur ngarasa bungah pedah menang pris bisa ngaginceng Neng Empat ka Garut aya oge nu kacida ambek keheulna nyaeta Pasudia. Tabuh genap hampir magrib Pasudia kakara balik di situ patenggang hatena mentegeg nu dipake keheul taya lian iwal ti Rukman. Kurang asem ta si Rukman. Sugan borong manehna teh ha. Ditita sabenar-benar ku dewek nepi ka kalang alalep. Boros tadina aing teh hayang sebeuh ngagugulung ka gelisan Empat sarta jongjon saha nu rek ngahalang-halang kawantu di situ patenggang mah rada suni. Nah kitu manehna teh aya pikir kadua leutik ka si Empat. Nah hayang nyaho ku aing rek disusul ka imahna ceuk gerentesna bari tuluy ngagidig ka imah Rukman. Sadatangna kagolodog Rukman Pasudia tuluy keketrok menta pamit ka pribumi. Berai panto muka dibukakeun ku indung Rukman. Aeh geuning mama mangga calik. Ceuk indung Rukman ngaku ka Mama Sudia. Keun wae nyi da moal lila mama teh ngan rek aya keperluan kajang Rukman aya kitu di bumi. Oh nu mawi ti enjing-enjing oge teh acan wangsul pun anak teh duka ka mana atuh ulina teh. Tembal indung Rukman. Taya isuk-isuk kamananya Bapak Sudia bari ngahulang sarta hatena timburuan. Moal salah ulin jeung si Empat boga rasa yen menang pakarang ti aing nyata surat palsu gerentes hatena. Sumohon nu mawi teh ti enjing oge plangles we mama tembal indung Rukman. Keun we atuh nyi ari eueuh mah mama rek balik. Pasudia bari tuluy balik deui. Indung Rukman olohok pada Pasudia jiga nu kacida rurusuhanana kawas nu kacida pentingna ka anakna. Pasudia ambek hatena munggah gregeteun sanggeus sidik yen Rukman eueuh di imahna.
Moal salah tina taksiran dibawa mantog taku si Rukman dibawa pelesiran kurang asam sugan mah sidik aing nu hayang teh jeung tadi nage kabogoh aing deleun cing hayang nyaho ku aing rek diintip nah empat teh geus balik ka imahna atawa memang teu ka mamana. Waktosna kabujeng saya pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.